Haji munci sapi. Ih, baju urang geus alus di mamah urang. Namun si bapak mah eta korek tukang nyabungi, nya tukang mau sampe, nya geus cerai. Lah, ayeuna goreng-gorengan si bapakna. Ah, eta si komen ke kamarnya. Ah, tayangan heula sugan mah aya. Ini ayeuna teh lebaran lagi, ada kanang satu buat di mananya? Nah, atuh urang teh arek lebaran. Ari masjidna di mana? Masjidna teh di ditu meureun nya. Ari lebaran haji, kunaonnya sok munci tapi arek nyarekot besek tawa. Duh, geus lila teu ulin kieu gara-gara aya virus corona. Dari ulin teu bisa. Dari ka masjidna kan di gemol. Matunya kayak salat Id dibuka mah nya masjidna duh arane kieu ayeuna mah tanda-tanda akhir zaman tawa. Ari lebaran Islam PPKM tawa PSBB. Hari bagian hari Natal gereja dibuka. Jangan pernah kadengi hari Natal PPKM atau PSBB dari kieu aing mungkin ulin lah jangan batur. Mas mana baju nangkot halus gitu Neng, pan ayeuna teh lebaran. Mas ayeuna lebaran Idul Adha masjid di baru ka moal Neng, ayeuna mah cenah ayeuna dibuka ayeuna gitu. gara-gara aya virus corona Ane geus meuli baju alusnya. acan teu boga duit tinggal itu baju butut kene. Dasar modal. Untungnya teh kayak beres puasa sunat mun henteu kayak ditajong ke Arab. Hentah, mana mah? Kita boga baju anyar, mah boga. Leuheung teh keur sabar mun henteu geus dikaapung ke Arab lah. Karek keluar kayak virus corona, namun RW keluar malah bakal didenda. Dimas, mana penting-penting erek kemana? Kemana we milik mah? Duh, bajunya anyar geuning euy. Ari erek lebaran mah. Ari RW Oni entos eta baju can. Urang maleun RW nih, acan urang can meuli baju. Kamu tahu komeng. Ari lah umat nemen baju. Dimas teh jadi sombong. Gini dikunci masjid teh perah corona meureunnan kana dikunci masjid hari bangsa apa di baru ke bebel mah di bangsa masjid ibadah teh kadang ditutup. Mana ka mana? Mana? Linggis make baju ieu alus. Bener ibadah. Ibadah di ieu ditutup corona cenah. Geus meuli baju ieu geuning teu mana kusaha dipangmeulikeunna. Bir aku ku bapa maneh mah kawan online. Sak kumadak sampel. Eta atuh kumaha kurang. Ari bapa maneh teh ngomong-ngomong ka di radio keula. Bapa maneh teh ngomong-ngomong teh talin. Teu teh kawin jeung si Awu kongan cerainya. Heeh. Langsung jeung si Rahma teh nya. Heeh. Langgeng. Langgeng. Ada ustad geus meuli baju kan? Acan buku meuli baju kumaha nah tempat ibadah na gede karonci. Tinggal di baju ustad tinggal di barolong ku beuri teh. Bisa hari gigiran ku manehnya. Kerek lah. Wah si Dimas itu sopan nyabok gerah ha. Mudah-mudahan bajuna sing sarawe sing laleungit. Duh si Dimas tadinya nyabok ustad sopana doakeun we bajuna sing leungit ya. Doa lah. Balonku ada 5.
ngajak lebaran. Lebaran deh ini can tolong kok sama. Ya elu ya karing si bapak teh si modal atuh ayeuna lah. Geus kieu mah ngeuraheun euy. Kapan urang teh meuli sapi, tapi sapi teh eueuh dia aya corona aja mending. Asal corona. Ai ka bapak asa dosa euy. Leubangan heula ka ditu. Si Memes iya teh sok anu gede. Terus beli baju lebaran can. Mana leutik-leutik. Mus boga baju lebaran nah. Teu boga duitna. Nah halik lah. Aya deui eta jelema bolos sugan geus eueuh. Duh, dia si Dimas ngaledek ka uing baju butut kena-kena manehna menang nganyukin kot balaga dan manangan baturan kemarin baturna. Ini dia si Dimas aing diledek beda can mau baju lebaran. Pakai baju putih cenah. Jangan di ai Kang tadi ke PLW papangih teu. Pangi. Lu aya nama urang teh kan bari urang neangan batur keur ayu. Ya, pengarang. Terus si sabar ya geus dikepret si Dimas di dina anjing kena boga baju anyar babal mah yang can meuli baju di gere-gerean ku beurit di Itu juga Pak Ustaz, benar? Jika anu kemana sih? Dia mau amplop itu jadi nama. Nah, sampai ke ini. Ustaz. Punggung istilah riwet itu dicabok si Dimas di dinaan. Oh, sarung Mana kena boga baju anyar kok. Lu ka urang, nama urang tangan si Dimas. Budak kata di sekolah henteu. Eta Mana mah juga jika can perang kan bangku sakola. tunggu bapana eta teh mana bapana. Iya, ada tangan Oh, ya. apa kena? Ini orang di masjid kadongan nih. Di sini kena buka baju botol. Sah terus ngeri. Madina ku anak na di Madina tanya kena jaran. Wan, kenaon maneh? Ini naon maneh tadi? Ya orang deket curi di palak atuh. Ku anak dipalak ekeng nanyakeun gi ku anak maneh lain? Ku anak maneh lain. Si Dimas? Keru tajung di sini. Ieu nama urang tangan we. Aduhnya mana-mana. Kusaha ku maneh lipang meulikeun. Lain ke bangsat sama madog gitu kan babi. Pater kamar urang ditanya ku si Dimas euy. Aya baru dah. Si Bebek tanyakeun ke si Bebek. Bek. Ningali si Dimas. Dimas ke mana? Dia ge erek ngejong urang urang. Ah, tuh manuk itu mah. Iya tuh ka bapana ge di Talapung. Ka arah bapana untung teu umroh. Balak-balak urang teu mulai cepok. Ayo ah. Ieu lah teangan lagi Kurang setek asem. Si Dimas Gehu. kurang asem. Oh, gehu. Itu kan gehu mah. Jadi kemana? Oh, balik ke rata ka dieu. Ayo anangan cenah ngadadak. Ieu, ayo nama lah. Si Dimas anu kurang asemna urang tangan. Si Dimas kemana? Seliur kieu neanganana di mana? Lah yang mana? Hah, jangan dieu si Dimas kurang asem. Barudak urang dihareuyan bongan satu ngamaroda. Tuh. Itu saja. Heeh. Alah. Ah. Iya. Rek naraon mereka dari rek ngarkot. Besek. Mas, Yang geus ngaredekan aing tuh. besek kanen. Teu nyokeun ayeuna. Ampun. Tadi mah teka aja. Kaning mah mau diberi ampun lah. Namun orang pae di kuburna kudu picangkeung besi. Si Dimas. Kalau si Dimas Sekarat mah. Yo, kanen. Dimas ulah Kak. Mari. Ampura. teka aja. Teka aja kan. Teka aja.
semuanya ah. Heeh. Itu kumaha da Ustaz Dede na gen. Ya bawa we. Bawa ka mana di bawah na? Umumkan. Umumkan. Mungkin. Atuh. Oh, aku kuburkan. Aduh, bermimpi gering. Untungku mimpi sugan benar. Ring deg-degan we. Kumaha ya pucing nih. Aing deh. Lanjut saya mana?